warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa, tepang deui sareng simkuring Kurnia Adi Pratama, Simkuring Devia Lestarisa dina acara Wabarpas Warta Barudak Kompas. Aya salah sahiji tempat wisata anu kacida endahna jeung loba spot-spotona. pikeun iber salengkapna nyanggakeun hasil liputanna. Pila kancil anu perenahna di Solokan Jeruk Majalaya. Mimiti dibuka pikeun umum nyaeta tahun 2014. Objek wisata ieu mangrupa wisata anu nyintegrasi sareng ngagabungkeun kaendahan alam di Bandung Wetan jeung rupa-rupa fasilitas wisata anu populer. Menuju aya di Pila Kancil Majalaya, hayu tuturan. Karena di sini terus terang karena awal perjalanan hidup dari dunia pendidikan. Nah sekarang dilimpahkan ke sini berarti kan makanya di sini Pila Kancil yang membuat menonjol satu adalah ada wisata di perkampungan. Yang kedua diciptakannya outbound. Outbound itu adalah untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang masuk dalam edukasi pendidikan outbound. Memang banyak di wilayah Dapil 5 ini banyak, tapi outbound hanya satu di sini. Gitu. Pila Kancil oge mangrupa salah sahiji tempat wisata anu mimoga konsep kaendahan jeung populer anu nyayogikeun wahana outbound di tempat anu kabuka. Aya oge wisata pikeun ngojay nyaeta aya cai panas, cai mancur, sasaguan jeung aya oge waterboomna. Menuju di kolam renang Pila Kancil, hayu orang tuturan. Bumi hayu ini di mana? Majalaya. Tarik ke tempat wisata nyata Pila Kancil. Kemana tempatna indah, wisatana sareng rekomen lah kanggo warga anu nembean ka dieu mah tempatna enakeun tempat selfie, bersih, tempat rapi. Ya gitu pokoknya mah enakeun se-Majalaya enakeun harga terjangkau. Itu wae kegiatan waya di kolam renang Pila Kancil. Simkuring Adang Mulyana ngalaporkeun di tempat, balik deui ka Kurnia sareng Devia di studio. Pamiarsa sadayana, padadang embohan yen Pila Kancil teh ayeuna janten leuwih sae. Oge loba wahanana tibatan 4 tahun katukang. Sangkan pengunjung leuwih betah di Pila Kancil. Para wargi sadayana binga amar wata suta, binga kagiri-giri, binga nutaya papadana nigar cadas manggi emas. Sakitu anu bisa didugikeun tepang deui minggun payun sareng simkuring Kurnia Adi Pratama, Simkuring Devia Lestarisa dina acara Wabarpas Warta Barudak Kompas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.